Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui saremang henteu alhamdulillahnya kanggo dinten ayeuna tiasa neraskeun deui mohon cariyos sikabayan jadi dukun mohon alhamdulillahnya anu sarawum mugia dikaryatkeun muhunnya sareng digampilkeun dina milari rezekina. Hatur nuhun nya tos ngadangukeun ieu mah itung-itung hiburan muhun kedah seueur hiburan muhun kitu tah. Mangga urang kawitan we nya cariyosna. Nya bedokeun we ka ditu kawinkeun ka si eta tukang lantak rintrik si eta mah si nyai cager sugan aya raraos mah karnaon atuh jelema teh teu boga pamilih ari ngandrek nganteur kasukaan bae mah lebar boga anak teh ngan hiji-hijina deui rek dibikeun ka si eta mah naon kabogana deui naon harkatna jelema ku tiplak batur nya ai meunang wae meureun rezeki mah sapeser duit buruh nagihan mahikeun naon atuh na embok teh teu karunya kitu kanyahasana engke dibawa sangsara kitu pasti indungna ge atuh di kasucian ge moal sukaeun pikareupeun embok mah kudu dipikir ieu teh ulah ngingetkeun wae saayaeun wungkul eta teh. Suyi mah teu ngajawab deui jung nangtung rek ngaleos tapi teu tulus inditna da nyihasana pameta nitah cicing hatena ngentab nu dipisuka ku manehna dicacampah ku bapana. Ngatena beki masket wae kadinya ka Haji Latif beki geuleuh ala batan neuleuh bangke pe omongeun meuni nyadek kana ti koro hayang nambalang ka bapana tapi henteu poh. Ki Sudagar kareuheul pusing tepuguh nyeung anakna leuwih asih ka babuna tibatan ka manehna leos kamar ti kamar bijil bari ngageber we baju takwa bodas sampingna poleng samarenda kopiah bodas nyengcle dina sirah lenang hakara benang nyukur keur isukan jumaah. Los ka emper tukang kurayot kana korsi lamak si manis balaster geus jadi mani ngukut disada awas nu ngahormat ka dunungan nyamperkeun kulu kadena kudunungan mah kurungna ngagantung kana pamikul. Aya naon manis maneh teh ku beger-beger teuing cek Sodagar cekes sora tas bena keur kitu jol al nasi kaburuan tukang ku dunungana digupayan sok kana golodog diuk yang ngeklang. Didagoan yeuh kumaha atuh nyabat teh hasil teu aya pangestu Pak hasil bagja juragan yeuh teu kapameng mujur alhamdulillah nya kabantun tuh dunungan dukuna oge tuh dipangker keneh sareng pun encim nya sim kuring we teh heula ngawartosan ke supados we di mana jol dongkap
juragan ulah kaget eta mah nya. Mohon eta teh jelemana teh mahiwal nya adat-adatna teh teu sami we sareng batur seueur minculakna teh nanging wawasena teh juragan lah engke ge kauninga ku nyalira eta teh. Wah, bawa iko jelema kurang saeunan kitunya. Ih, sanes juragan ieu mah sanes. Ulah sok sasaur-saurna atuh, jelema karamat ieu mah. Bilih aya matakna ke, ieu mah aduh. Sal nasik. Tuluy indit ka sumur, bebersih, si beungeut ngumbah leungeun, ngumbah suku tidinya nyamperkeun deui kadunungan darak-dak we carita sakur nu inget teu aya nu kalarung anu kurang surup disurup-surup dipapantes ku manehna. Lebah nyaritakeun kamatihan eta dukun Ki Sudagar mah munggah unggut-unggutan we tas be ragrag ngolecrak kana ubin teu kanyahoan bawahing sargap we ngabandungan nana. Aduh juragan eta tas be kagungan teh tuh murag atuh cek Alnasik bari nuduhkeun ku indung leungeun. Nya aduh keun we atuh ieu mah geus kitu kumaha tah jang sabot dunungan karongkrong nyokot tas be Salnasik nyokot we dompet tina sakuna bret nyogak daun kawung nyieun rokok. Ih kebenaran iko manya aya keneh yeuh surutu atuh hiji deui ngeunah yeuh jeung surutu ulah kitu atuh daun kawung. Nu tara teh mere surutu najan nya kitu Salnasik mandor sawah kadeheus serebung Salnasik udud surutu rokok jieuna mah diselapkeun kana dompetna. Mohon aduh mohon surutu enak cenanya mohon aju musim hujan mah komo mohon aduh ieu mah sabot Salnasik udud cetakan ngeunah we Ki Sudagar ka jero nempo nu keur beberes ampar-ampar di kamar tengah belah kidul sadia keur ngahormat narima dukun. Aduh agan surutuna naon ieu teh nya kalah kabeuber we euy beureum burahay ieu teh nya aduh belum kasir onaman ngeunah juragan nya matak hayang dahar aduh ieu mah yeuh enaknya jigana mah dunungana jol deui atuh naha atuh geus dipareuman deui atuh surutu teh lain udud ieu keur usum hujan kieu mah ngeunah nya mohon kembali tos tah aya jarangnya ena mah mohon lebar agan atuh keur engkewe badan da ieu surutu teh aduh aeh naha atuh kerajol dukun teh. Oho saranu batuk tah eta lain iko muhun sumuhun hadena we juragan tuh geuning tuluy wae atuh kena ka dieu cim kadieu keun cim buru yeuh diantos ku juragan. Mangga ieu bade heula ngumbah suku heula yeuh kalotor kuring teh. Mbah dukun ngajanteng di buruan dudukuy totorok butuh baju kampret bodas nyacas luareun samping di luar jero baju kidril di Salnasik teh ngaliglag tadi kancing samping poleng geus belel geung nyetuk sametuur calana komprang lolo ka tembok
kawasna saprak dipake tacan ngambe cei aduh karunya ari kieu nya badukun teh geuning lain dukun samanea ieu mah nya tuh kan embung nuturkeun jeung tetuman reka imah ngumbah suku heula sudagar ngagewat-gewat turun muru kaburuan mapageun embah song sasalaman mangga mbah teras wae atuh karorompoknya man ti heula euy teu nyaho atuh dewek mah kudu ka mana asupna ieu teh bingung ieu nya mangga atuh mbah ti payunnya nah atuh mau bawa ka dieu dewek teh ari kudu dihareupeun mah euy kumaha ieu teh nu benerna euy mangga mbah atuh angkat putu diiring ku putunya diiringkeun cek alnasik itu euy incu ngabalieur deuleu euy ngalilieur maneh mah nya kumaha tuh tuluy arunggah dukun teh heula dudukuy ka imah teu dicuplak pohoeun gek diuk dina ubin aduh mbah moal sae atuh itu tuh di ditu tuh tos disayogikeun atuh tempatna tipu euy jadi mbah teh ripuh teu meunang neangan ka ngeunahan deuleu kumaha dewek we atuh nu penting mah bisa engke ngajampe euy sakur nu ngadenge harimut nyeung dukun kuleuheu cengar sengir lempang ragareogo tempat tempok ka kamar gimana diuk teh euy di dieu teu meunang teu di dieu teu meunang bet asa digedong larangan euy alah cageun eta tetah parantos disayogikeun atuh permadani walon sodagar mbah dukun calik dina alketip teu eureun darat reret kaluhur kahandap kagigir mah sumawona kaget ku parabot imah anu hurung herang eunteng satangtung tangtung agalebir dina tembok geus neuleuh kalangkangna dudukuyna dicuplak we disarandekeun gigireun aduh kitu muhun padukun mohon mbah dukun teh cenanya aduh sal nasik jeung walhasim diukna ngarendeng milo ngadeuheus di dinya tapi anggang tina alkatib dina ubin bae tapi bersih ubin ge meni ngagencelang herang sor susuguh dua baki sal nasik jeung walhasim sajen deui ajangna wadahna oge dibaki kuningan haturan mbah dina baki perak kitunya mohon aduh mangga mbah yeuh nyanggakeun ngaleueut heula atunya saaya-aya da teu aya nanaon atuh di dieu mah nya ambe euy ieu teh keur embah kabeh deuleu euy loba-loba teuing susuguh teh atuh ya biasa we susuguh teh nu sabisa muratina we ieu mah abong jalma beunghar euy sumuhun teuing sing seep atuh sadayana ge teu naon mana disanggakeun oge kanggo tuangeun ieu teh geus malik kitu kaduaan empek atuh kadinya euy ulah diantep bae atuh dahareun teh yeuh jalabria yeuh jalabria yeuh mangga cek duaan jauh kaula teh euy di ala-ala rek cenah ka dieu
hakanan teh euy eueuh nu mirasa deuleu top amis ieu teh arisin peuheur kieu euy gue sebel dewek teh eueuh anu patri neangan atuh nu alus euy nya atuh urang tuang bae nya sakalian kumaha sugan mirasa tah euy geus ayeuna tah waktuna dahar teh euy dewek teh seueul ieu teh gancang geus sadi ieu prak dahar sal nasik jeung walhasim kudu milu ngariung sebab embah rek pundung cenah lamun tadi barengan kuduaan geus salse dahar rodaan geus diperenan mbah ngah engih diuk nang ngised kasisi pek nyarande reperem tuluy ngaguher kitu nya kamarkaan muhun kamarkaan duh sararea eueuh nu wani ngagoingkeun ngagandengan oge eueuh magrib tacan hudang nyaring bada isa sakitanan kagoingkeun ku sorangan leungeunna maduk dudukuy nya dudukuyna gorolok we ngageletrok ngagoloprak nangkarak Astagfirullahaladzim euy aduh utan geus peuting ieu teh dewek leuwas ieu teh euy jeung budak badak geuningan ngimpi alhamdulillah euy dapuran awi ting borobot awi beulah ting beletok aduh penting ieu mah euy rek ngarereb di dieu rek balik mah oream jauh deui euy eueuh ojeg cenah euy balik oge euy aduh nuhun pisan nya mbah kersa kulem di dieu mah mempengsal se jisim kuring teh sejami hatur atuh naonna teh euy cande ngarti dewek mah euy cager mohon anu mawi dilulungsur teh nya diaturan teh kuputu bade nyuhunkeun we si pewelas mbah pun anak uzur pire ieu teh adadak ngadakan nya waktu bade didahupkeun eta teh kumargi pun anak kitu tilalakina cenah ngajak mundur ngantos dugi ka pun anak cager deui we sadaya-daya mbah ya bodoh euy lalaki teh teu nyaho di awewe deuleu nah kumaha kitu mbah batur mah euy hayang deuleu euy boga pamajikan pire teh nah ieu mah bodoh-bodoh teuing yeuh nu pire mah tara cerewet deui jeung gampang dirugal igelna deui nu pire mah teu cara anu bisaeun ngomong wah cerewet we kos pamajikan dewek deuleu euy Ker kitu jol baraya ki Sudagar daratang kabejaan cenah aya dukun aheng gukgek dariuk sila saware sieuhna sawareh deui nanggeuy gado sawareh deui aya sideuna nya nanggeuy gado dariukna ngalingkung embah ye teu seueur-seueur teueur nya nu disuhunkeun ku kersa embah mung pun anak we atuh supaya supados sager deui nya sabihara-bihari ieu teh mbah si kabayan teu ngeunah cicing dilingkung ku jelema sakitu loba waduh ambuing euy celaka aing mah euy dilejokeun kieu mah euy digelokeun di eta si leneng di ulon-ulona deleukeun sia aing kudu kumaha yeuh moal gagal keun sia yang diakalan deuleu piraku dewek teu bisa mah euy
Cak kakak Mbah Dukun barakatak deui heug ngekei pek tungkul ngagik-gik seserian teu hayang. Jelema nu araya olohok kabeh saware aya nu ngaharewos. Waduh, eta mah lain siwah kitu euy. Dijawab ku harewos deui ka baturna. Heueuh nya, ih keur kasumpingan meureun nya geura euy, da kitu eta teh ih. Geuning kitu nya dukun teh nya akara ningali aya dukun kitu teh nya. Wah, ieu mah waboa dukun samenea meureun nya. Enya nya siga nu kacalikan teh ceuk nu sejen deui basa nu kacida percayanana. Wah ieu mah euy goreng aling-aling hade nya cenah biasana mah bangsa karamat bangsa wali paningkahna mah euy sok loba nu matak teu teu kaharti ku urang matak gandeng euy ulah kagetnya an urang mah ulah goreng sangkanya terima tengarti wae kitunya kan bae lah eta teh meureun keur kasandingan meureun nya euy gandeng karunya yaktos euy nya kitu pisan teh. Ki Haji Ceuk Mbah Dukun. ka dieu euy sing deukeut sia teh euy. Yo regapkeun sapi lahir Mbah. Karunya euy ku Ki Haji sen ka dieu beh deukeut sen atuh ka dieu euy beh deukeut sing deukeut pisan tah kitu euy. Ki Sudagar sajeroning esod-esodan ngadeuketan teh campur we rarasaana aya isin sieun atau era deui ku batur kesang nyorolok meni tapi ngawani-wanikeun maneh. Mbah Dukun pok ngalahir jelema kabeh jempe pokna. Ki Haji euy tarima bareto geus kawin can euy jawab euy sing bener. Sumuhun rumaos. Waktosna seep euy. Aduh waktosna kabeh seep mun insyaallah enjing atami pageto tiasa dilajengkeun deui dina serial anu salajengna nya. Mangkingceung haturkeun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.